wiwitanku sholawat pikeun Kanjeng Nabi pembawa syafaat. Ieu santri anu kabija alfiyahna sing horeng mah teu ngarti kana mubtada, ngaos mah geus sampe bertahun-tahun, beas geh geus seep berkarung-karung. Tapi kunaon eta Ibnu Hamdun cuma apal sampe qola Muhammadun. Abdi izin ka emma anu ngintunan sareng bapa anu cape banting tulang. Anakna mah di pondok sibuk pacaran, poho mikir kana kolot kanyerian. Yaqulu dijinjing jurmiyah dipikul, tapi di majelis cuma sare wungkul. Henteu penting, henteu subuh, henteu siang, pegawean cuma ngawangkong doang. Tapi mugi ku berkah doa guru, abdi dipasihan